ala ni'amihi az-zahirah wal batinah qadiman wa hadithan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para wargi sadayana nu kusim kuring di pihormat, urang sami-sami napakuran deui kasawuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu malah mandar urang sadayana nampi hikmah tina alatan napakuranana. Target tapakur dina Islam teh seueur pisan. Yantawisna napakuran diri urang sorangan, diciptakeun tina naon, kumaha proses penciptaanana, teras naon kakurangan diri urang duikeun ka ayeuna anu harapanana saatos kapendak ieu kakurangan teh ku urang sadaya tiasa diomean, tiasa ku urang sadayana diberesan, disampurnakeun deui. Nu kadua target tapakur teh langit sinareng bumi oge umumna ciptaan Allah. Surah Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sabenerna dina ciptaan Allah nu namina langit sareng bumi oge gonta-gantina wengi sinareng siang la ayatin ieu teh aya tanda-tanda keagungan Allah keur jalma-jalma nu boga akal. Ku urang dilenyepan malah mandar manah urang dugi ka Allah sehingga tiasa nganelan keimanan urang. Nu katiluna diantawisna nu janten bahan tapakur teh dawuhan Allah oge kasawuran Rasulullah. Al-Qur'an sinareng hadis ieu sami kedah deemutan. Kawit deemutan tarjamahna oge maksad sinareng tujuanana. Satos deemutan diharapkeun ieu teh kapendak urang sadaya intisari atanapi mutiara-mutiara hikmah anu terkandung dina Al-Qur'an, anu terkandung dina Al-Hadis. Hadirin rahimakumullah anu kusim kuring dipihormat, mangga ayeuna urang ngaos hadis anu ka-52, hadis terakhir tina babul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar radhiyallahu anhu, wa an Umar sareng hadis ti Umar, maksana ieu teh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu, mudah-mudahan Allah ngaridoan, anhu ka anjeuna, qala Umar parantos nyarios, qala parantos sasauran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum teu pati-pati ti antara aranjeun, min ahadin salah saurangna
tanapi tiasa dihijikeun ma minkum min ahadin teu pati-pati salah saurang ti antara aranjeun ma minkum min ahadin teu pati-pati salah saurang di antara aranjeun yatawaddau manehna wudu manehna ngalaksanakeun wudu fayusbigu terus manehna nyampurnakeun al wudu'a kana wudu al wudu'a kana wudu summa yaqulu terus manehna macakeun summa yaqulu terus manehna macakeun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh asyhadu abdi nyaksi alla ilaha nyaeta teu aya di pangeran anu hak disembah hak diibadahan illallahu kecuali Allah wahdahu wungkul anjeuna wahdahu wungkul anjeuna la syarika teu aya nu ngarencangan lahu ka anjeuna la syarika teu aya nu ngarencangan lahu ka anjeuna wa asyhadu sareng abdi nyaksi anna muhammadan salaresna nabi Muhammad abaduhu eta hambana Allah wa rasuluhu sareng utusan Allah illa futihat kajaba dibuka lahu keur eta jalma abwabul jannati panto-panto surga as-samaniyatu anu 8 yadkhulu manehna bisa asup min ayyiha tina panto nu mana wae syaa sakahayangna yadkhulu manehna bisa asup min ayyiha tina panto surga nu mana wae saa sakahayangna akhrajahu tos ngariwayatkeun kana ieu tos ngaluarkeun kana ieu hadis akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis muslimun imam muslim wa tirmidzi sareng imam tirmidzi wa zada sareng imam tirmidzi tos nambihan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin kalimat Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin Allahumma ya Allah ij'alni jantankeun abdi minat tawwabina kalabat jami jalmi anu taubat waj'alni sareng jantankeun abdi minal mutatahhirin kaasup jalma-jalma anu mutatahhirin anu bisa bebersihnya bisa ngalaksanakeun susuci wa an Umar sareng hadis katampi ti Umar radhiyallahu anhu mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeunna qala anjeunna parantos nyarios qala anjeunna parantos nyarios qala parantos sasauran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin tepati-pati salah saurang ti antara aranjeun ya tawaddau manehna wudu manehna ngalaksanakeun wudu payusbigu terus manehna nyampurnakeun
al wudu'a kana wuduna summa yaqulu terus manehna macakeun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu abdi nyaksi alla ilaha teu aya deui pangeran nu hak disembah illallah kecuali Allah wahdahu ungkul anjeunna. Wahdahu ungkul anjeunna. La syarika ta aya nu ngarencangan lahu ka anjeunna wa asyhadu sareng abdi nyaksi anna Muhammadan salaresna Nabi Muhammad abduhu hambana Allah wa rasuluhu sareng utusan Allah illa futihat kajaba dibuka lahu keur manehna abwabul jannati panto-panto surga as-samaniyatu anu 8 yadkhulu manehna bisa asup min ayyiha tina lawang panto nu mana wae syaa sakahayangna. Akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim wa Tirmidzi sareng Imam Tirmidzi. Wa zada sareng Imam Tirmidzi nambihan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma ya Allah ij'alni jantenkeun abdi minat tawwabin kaasup jama-jama nu taubat waj'alni sareng jantenkeun abdi minal mutatahhirin kaasup kalebet jalma-jalma anu nyucikeun diri. Minal mutatahhirin kaasup jalma-jalma kalebet jalma-jalma anu nyucikeun diri kabeh. Hadis kata binti Umar radhiyallahu anhu mudah-mudahan Allah meridhai anjuna wala pada Rasulullah wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manikum min ahadin seperti salah seorang di antara anjuna yatawadu barangna wudu majlis ilmu terus manehna nyempurnakeun al-wudu kana wuduna summa yaqulu terus manehna macakeun asyhadu abdi nyaksi an la ilaha ta'ala di pangeran anu disembah illallah kecuali Allah wahdahu wa anjeunna la syarika lahu sareng teu aya nu ngarencana lahu keun anjeunna wa asyhadu sareng abdi nyaksi anna Muhammadan saestuna Nabi Muhammad abduhu hambana Allah wa rasuluhu sareng utusan Allah. Ila futihat kajaba dibuka lahu pikeun manehna abwabul jannah panto-panto surga as-samaniyatu anu 8 yadkhulu manehna bisa asup min ayyiha tina panto-panto surga anu mana wae syaa sakahayangna. Akhrajahu Muslim parantos ngaluarkeun kana ieu hadis Imam Muslim wa Tirmidzi sareng Imam Tirmidzi. Wa zada sareng Imam Tirmidzi nambihan Allahumma Allah ij'alni jadikan abdi minat tawabina kalau kami anu taubat waj'alni sareng jadikan abdi minal mutatahhirin kalau kami anu menyucikan diri. Para wargi sadayana nu kusim kuring dipehormat insyaallah dina tarjamahna tos kahartos rehna upami jalmi ngalaksanakeun wudu bari sampurna ieu tos didugikeun dipayun kumaha sampurnana wudu teu prayogi diulang deui nganu jelas satos wudu sampurna ieu teras ngaos bacaan sakumaha anu disebatkeun dina hadis nu tadi
nyata bacaan tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalayan diteraskeun ku ganjaranana illa futihat abwabu al jannah as-samaniyah, bakal dibukakeun panto-panto surga nu 8 tur manehna bisa asup tina lawang nu mana wae sakahayang. Dina hadis riwayat Imam At-Tirmidzi aya tambihanana Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Sakatarang simkuring saatos ditaliti ieu hadis teh tambahan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin teh darajatna hasan. Berarti makmul tiasa diamalkeun dijadikeun hujjah. Para wargi sadaya, pelajaran anu tiasa dipetik sekaligus kesimpulannya tina hadis nu tadi nu kahiji ieu nerangkeun tentang fadilatul wudu, nerangkeun ngeunaan fadilah wudu. Naon fadilah teh? Kautamaan wudu anu ieu kautamaan wudu teh bakal balik ka saha? Ka pelakuna. Naon bentuk kautamaanana? Bentuk kautamaanana teh ganjaran anu melimpah ruah. Disebut ganjaran anu melimpah ruah teh pedah di awal wae tos didugikeun nya ku wudu teh bisa mupus kana dosa khususna nu aya dina anggota-anggota wudu. Nu kaduana ditungtungan ku ngaos tasyahud anu tadi. Panto surga nu 8 teh dibuka lebar keur nu saatos wudu ngaos bacaan anu tadi. Kalayan kumaha bisa asup ngaliwatan panto nu manawa. Taya teh nandakeun para wargi sadaya setiap parentah Allah mah upami dilakukeun ku urang ieu teh teu gratis nya. Aya timbal balik nu bakal katarima. Sehingga upami urang sok sering ngadangu nya bisnis nu nguntungkeun masareng Allah, artina naon we perkara nu dilakukeun ku urang bentuk parentah Allah ieu teh untung kanggo urang. Sanes kanggo Allah, sanes kanggo nu sanes keur urang pribadi. Bentukna naon? Ganjaran anu melimpah ruah. Nah, sehingga hadirin rahimakumullah teu aya alasan kanggo urang sadayana satungtung urang mampu ninggalkeun parentah Allah. Rek naon nu dijadikeun alasan ku urang? Intunya sabab sadayana teu gratis ku Allah teh disadiakeun ganjaran jeung pahalana. Ieu nu kahiji. Nu kaduana hadirin rahimakumullah, kesimpulan tina eta hadis teh disareatkeun nyampurnakeun kana wudu. Sami ieu teh mun nyampurnakeun kana wudu bakal ngahasilkeun ganjaran anu ageung. Upami wuduna disampurnakeun bakal nimbulkeun ganjaran anu ageung, upami teu sampurna bari hahajaan kusabab wuduna lalewode justru tibalik bakal kenging ancaman anu ageung. Sahabat dina waktos harita teh nuju wudu seueuran wuduna teh babarengan.
eta nabi ujug-ujug ngagorowok saur nabi teh wailul lil aqabi minan nar. Cilaka cenata pikeun tumit keuneng jalma-jalma diancam ku neraka. Kitu nya. Taya teh hiji himbauan ti Rasul bahwa dina wudu teh sing sampurna perhatikeun tah nepi ka keuneng nya. Aqab bagian tukang tina sampean urang umumna jalmi dina wudu teh gagabah dina ngawasuh eta gitu. Lamun gagabah dina ngawasuh eta nepikeun ka aya bagian anggota wudu anu teu kakeunaan ku cai berarti ancamana naon minan nar neraka. Sampurna wudu meunang ganjaran anu ageung nyaeta surga, lamun teu sampurna lelewodeh dina wuduna diancam ku neraka. Kitu para wargi sadaya. Nu katiluna kesimpulan tina hadis nu tadi kautamaan dzikir satos wudu. Kali deui kautamaan dzikir satos wudu. Naon kautamaanna teh sababus sa'adah al abadiyah. Ya teh jadi panyebab kenging kabagjaan anu abadi nyaeta surga. Itunya. Ku kalimat yadkhuluha min ayyiha sa'a manehna bisa asup ngaliwatan lawang nu mana wae sakahayang nya. Berarti nandakeun ieu jalma teh bisa asup surga. Lamun tos lebet ka surga mustahil kaluar deui kitu nya. Muncul we kalimat tina Al-Qur'an naon hum biha khalidun. Kan ari kalimat hum biha khalidun teh nuduhkeun abadi ya, nuduhkeun langgeng nya. Tah kitu hadirin rahimakumullah. Terus hadirin rahimakumullah, eta nu katilu nya fadilah ngaoskeun dzikir saatos wudu. Nu salajengna nu kaopatna anna isbagal wudu'i wal ityani wal ityana ba'dahu bihada dzikri min aqwal asbabi dukhulil jannah niatan tadinya. Nyampurnakeun wudu tos wudu teh ngaos doa nu tadi dzikir nu tadi ya teh aqwal asbab penyebab nu paling kuat asup surga. Penyebab nu paling kuat asup surga. Sehingga tangtosna keur jalmi-jalmi anu kasengsrem, jalmi-jalmi nu kabita ku surga sakedahna kitu nya. Manehna ngarutinkeun, ngabiasaakeun kitu. Dina wudu teh apik teu gagabah saatos wudu ngaoskeun dzikir anu tadi. Upami misana hilap masuk hilapnya. Tandana ya teh hayang surgana meusan. Da upami hayang surgana tarik kitu nya, pasti panyabab-panyabab nu bisa ngasupkeun surga teh bakal ditempuh gitu. Diusahakeun ulah poho lebar ye pi surgaeun gitu. Itu ada rahimakumullah. Nu kalimana kesimpulan tina hadis nu tadi teh isbatul ba'si wal jazai ba'dal mauti. Ieu teh janten dalil ayana ba'ats, ayana al jaza wa walas amal saatos maut. Jadi upami urang ngaos hadis nu tadi tina eta hadis aya pelajaran, aya dalil naon
Kahiji ayana baas. Non baas teh hirup saatos maut. Kaduana aya al jaza. Non al jaza teh babales amal. Itunya. Ku kalimat dibukakeun lawang surga manehna bisa asup ka surga tina lawang nu mana wae. Nandakeun ieu teh di mana? Di dunia, di akhirat. Di akhirat nya. Jelema teh berarti maot heula, tos maot dihirupkeun, itunya nama we asup ka akhirat tah kitu. Pikeun narima wawales amalna. Ka ku pengarang ieu kitab sakali deui janten dalil ku hadis nu tadi teh ayana hirup saatos maot sinareng ayana walesan amal nalika dilakukeun nalika hirup di dunia. Jalmi kan mun teu maot moal asup surga, mun teu maot di dunia maksudnya. Saumur-umur teu maot gitu. Ka surga ngantang terusna moal aya jelema anu hirup sateterasna pasti maot tah kitu. Jalma bakal lebat surga teh lamun ngalangkungan maot tah kitu. Teras para wargi sadayana nu kagenap kesimpulan dina eta hadis isbatu wujudil jannah wa abwa biha as-samaniyah. Ku eta hadis teh janten dalil ayana surga sinarang panto-panto surga anu 8. Wa tahyir fi duhuli min abwabiha li sahibil amal al-fadil. Kalbat tiasa milih asupna rek tinu lawang nu mana keur saha ieu teh keur jalma nu ngabogaan amal anu utama. Katilunya nomor ka genep teh kahiji netepkeun ayana naon surga, nu kadua netepkeun ayana pintu-pintu surga, nu nomor katilu netepkeun ayana bahwa jalma bisa milih asup surgana rek ngaliwatan lawang nu mana wae. Para wargi sadayana dupi panto-panto surga nu 8 teh naon wae teh namina upami dina hadis Imam Bukhari sareng Imam Muslim aya hadis mun nyebatkeun kieu nya bahwa lawang surga teh aya nu dinamian babus shalah, lawang salatnya keur saha ieu teh liman keur jalma manehna teh min ahli shalah nu kalebet ahli salat, keur di duniana kalebet ahli salat, maka lebet surgana ngalangkungan lawang salat. Ari ahli teh nu kumaha kecap ahli manu mahir bakat kumahir jadi ngebut salatna gitu. Anu kitu justru dina salat mah leuwih ahli, leuwih fokus, leuwih khusyuk gitu. Ada orang mah salat teh jiga diajar motor. Keur diajar motor maka karayapannya rek mengkol oge hati-hati. Geus sabulan 2 bulan geus kakuasai geus bisa wana tikungan oge nya. Ya Valentino Rossi beuring deng-deng sasiep gitu. Nah, di urang jami kitu keur diajar salat lalaunan salat teh. Lila-lila mah geus lihai dina salatna ngebut. Puluhan rakaat oge ngan sabaraha menit. Urang mah kadang salat teh ngejarna naon biji nya. Hayang ridho jelema kan. Sabab anu rusuh kadang dipikarsep.
giliran imam nu rada lami bacaanana kan ieu teh rada teu payu nu kieu teh sok dikomen ku para ibu. Mungi ayeuna taraweh saha torojol imam eta nah teh jadi murang kan semangat taraweh teh si ieu masuk lila. Begitu para wargi sadaya min ahli sholat kalebat ahli sholat lebatna kana panto sholatnya. Nu kaduana panto surga teh aya disebatna babul jihad, panto jihad. Keur sahaya teh keur jalma min ahlil jihad, nu kalebat ahli jihad. Non jihad teh ngaji poe Ahad sanesnya. Jihad teh jalmi anu ngetrukeun kamampuan kanggo ngabela agama Allah. Itunya atanapi bahasa urang mah jihad teh naon berjuang. Naon rupa hal ku ieu teh bisa nanjeurna agama Allah, bisa tegakna agama Allah ditempuh. Ari jihad teh saberiji para ibu. Kahiji aya jihad ngalangkungan ilmu. Para ibu, para bapak hadir di pangaosan ieu teh nuju jihad. Nuju jihad. Sabab Islam bisa tegak teh di antawisna ilmu. So upami ajaran-ajaran Islam teu dipelajari, diarantep nepi ka jalma bararodo ngeunaan ilmu-ilmu nu aya dina Islam, pasti Islam bakal pareun. Tapi lamun ilmu-ilmu na dipelajari nya, hadisna dipelajari, Al-Qur'anna dipelajari, nepikeun ka ilmu dina Al-Qur'an sinang dina hadis teh nerap dina emutan mustami kaum muslimin, tak dengan sendiri nangke ajaran-ajaran Islam teh bakal dilaksanakeun. Itunya bakal terlaksana, bakal memasyarakat. Anu kadua tangtosna nanyeurkeun Islam teh ku cara jihad angkat senjata ieu. Itunya jihad angkat senjata. Nalika Islam diganggu, nalika Islam dihinakeun, diruksak, berarti urang kedah tampil ngabela Islam. Namina jihad. Teras deui aya nu ka sabriji tilu panto surga teh aya nu dinamian babus siam, panto puasa. Dina hadis mah namina teh royan nya. Saha wae jalma min ahli siam nu kaasup ahli puasa bakal lebet ka surgana teh ngalangkungan panto royan. Keun ka aya hiji buku namina teh Nidaur Royan, panggilan pintu royan nya. Kersahaya teh ahli saum nya, ahli saum. Insyaallah nya sabaraha dinten deui kirang ti sasasih urang bakal ngalaksanakeun ibadah saum. Sakedahna kanggo umat Islam mah ngaraos naon? Bingah rek saum teh nya. Rek puasa teh rek Ramadan teh bingah ya. Duka urang ngaraos bingah teh ieu teh. Ari bingah teh aya dua para wargi. Aya bingah teh aya dua. Kahiji bingah kusabab urang teh bakal panen ganjaran. Meunang ganjaran tina saum, meunang ganjaran tina qiraatul Quran, meunang ganjaran tina
sahur ganjaran tina taraweh. Wah geus dianti-anti hayang panen ganjaran. Jika para ibu gaduh pepelakan di sawah di kebon nya melak tomat geus meuh boy ajigana ya 2 minggu deui kaala di Arab-Arab katanya hayang ngalah tomat. Kitu teh Bu. Mudah-mudahan kitunya. Kumaha lamun kieu bunga rek Ramadan teh sabab biasana munu icalan payu Ramadan mah katanya. Aya marema kadang misalna kieu dina TV ya sok aya acara khusus bulan Ramadan nu dianti-anti teh acarana. Tapi kabungah di Arab-Arab teh ya mah sanes kabungah secara syar'i. Kadana bungah nu kahiji urang teh rek panen ganjaran. Terus anu paling kedah deemutan ku para wargi sadaya sering didugikeun ku sim kuringnya dina surat Al-Mu'minun ayat-ayat menyebatkan kieu fa iza nufiha fis-sur fala ansaba bainahum hartosna teh upami sangkakala ditiup berarti terjadi kiamat. Fala ansaba bainahum moal aya hubungan keluarga di antara jalma-jalma. Para ibu sareng para bapak di dunia sapapait sama manis. Sareng keluarga silih belaan silih tulungan. Sukmah kana poe kiamat fala ansaba bainahum. Moal aya hubungan keluarga pegat sadaya. Itunya. Saur para ibu teh keun bae da boga salaki di dunia oge nya kacida. Ke di akhirat ge rek muntang tulung teh ka salaki. Fala ansaba tos moal aya hubungan keluarga. Barorah nulungan Bu disampeurkeun oge kabur. Saur sada teh Bu yauma yafirul mar'u min akhihi dina Al-Qur'an kan ayatnya dina poe kiamat teh hiji jalma kabur min akhihi ti dulurna manehna teh boga dulur nu dipikanya torojo dulurna digambarkeun misalna nyampeurkeun yafiru ngajauhan teh Bu tangtosna ngadeuketan teh meureun rek menta tulung nya. Meureun rek menta tulung rek nulungan kumaha kanusane sanajan ka kulawarga nasib dirina ge cantang tuh. Itu nya. Wa ummihi wa abi ngajauhan indungna bapakna keluargana dijauhan sadayana. Sadayana fokus kana nasibna. Nasib urang teh kumaha ieu teh di payunan Allah. Hisabanana jeung sagala rupina kitu nya. Nalika kitu para wargi sadaya aya solusi saha atuh nu bakal nulungan urang kelan sapaat tah kieu Bu sapaat teh kahiji ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti ieu nu tiasa diandalkeun nya sapaat ti Nabi ari sapaat teh pembelaan nya bantuan pitulung. Jadi lamun istilah jalmi disapaatan ku Nabi berarti dibantuan ku Nabi. Nalika keluarga mangajauhan teu bisa diandalkeun ge aya sapaati Nabi anu ngabantuan urang gitu. Itu para wargi sadaya. Saha jalmi nu bakal kenging sapaati Nabi? Nah, dina hadis mah jalmi anu saatos ngadangu adan nya sholawat ka Nabi teras ngaoskeun doa ngadangu adan kan biasana di urang dina ngaos sholawat ngaos doa saatos adan teh sok langsungnya sono adan la ilaha illallah langsung urang Allahumma rabb hadhihi da'wah sholatil qaimah dina hadis mah para wargi sadaya
disebatkeun sholawat heula. Allahumma sholli ala Muhammadin. Kalimat sholawatna mah teu ditangtoskeun nya kumaha bentukna. Dan tiasa urang ngaos anu biasa anu pondok tiasa Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabb hadhihi da'wah wa sholatil qaimah bikeun karengsa. Itu. Kitu para wargi sadayana tanu kitu teh bakal berhak kenging syafaat ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ade Bu nu bisa nyapaatan ka urang. Nah, dina hadis mah wargi urang nya anu manehna teh maot syahid, anu manehna maot dina raraga keur ngabela agama Allah. Engke teh di akhirat ku Allah dibere kawenangan keur nyapaatan 70 keluargana. Sok pilih ku anjeun tah rek disapaatan saha wae. Nah, terus nu salajengna selain Nabi, selain tijal minum maut syahid tadi aya deui naon nu bisa dijadikeun syafaat teh? Al-Qur'an sinareng saum. Teu nya. Kumaha hadisna teh? As-siyamu wal Qur'an yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Saum sinareng Qur'an teh bisa nyafaatan ka hiji jalma dina poe kiamat. Kali deui Bu, wargi-wargi mah kalalabur ngajauhan nya. Ken nu ngadeuketan naon ka urang saum Al-Qur'an hadir di hareupeun urang, siap ngadamping jadi pembela di payunan Allah. Gitu. Kumaha teh di akhirat teh saum nyarita cenah yaqulu siyam saum teh bakal nyarita Rabbi mana tuhu at-ta'am was-sahwata ya Allah ta cenah ieu jalma ku abdi dicarek barang dahar, ku abdi dicarek ngumbar sahwat nepi ka manehna taat nalika keur saum teh nahan tina nu ngabatalkeun. Fasyafi'ni fihi ya Allah ijinan abdi nyafaatan ieu jalma. Terus teh Quran nyarios saur Quran kumaha Rabbi mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fihi ya Allah ieu jalma ku abdi dicarek kulem dina waktos wengi. Manehna teh salat wengi salat tahajud lami salat tahajudna teh ku sabab lami waktos kulemna ge kasita naon anu ngalamikeunana bacaan Al-Qur'an. Kitu nya bacaan Al-Qur'an teh lami kitu nya otomatis lami oge salatna saur Qur'an ta ieu jalma cenah waktu sarena kasita teh ku sabab maca Qur'an. Saur Quran fasafini fihi ijinan abdi Allah nyapaatan ka ieu jalma. Dina tungtung hadis aya kalimat fayusyaffa'an duanana Al-Qur'an sinarang saum diwidian nyapaatan ka ahli Qur'an ka ahli saum. Tabunya di janten kabungah urang sakedap dilebetkeun sasi Ramadan teh. Aya nu dianti-anti ku urang naon diantawisna ieu saum gitu nya. Sabab di akhirat saum nu bakal ngabela ka urang. Atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala. Teras hadirin rahimakumullah nu nomor ka-5 kaopat babus shadaqah lawang surga teh aya nu disebat lawang shadaqah. Tangtosna kanggo saha? Kanggo jalma ahli shadaqah. Asupna kadinya ngalangkungan lawang shadaqah. Teras upami dina katerangan anu sanes nya ditambih 3
itunya ditambi sabriji opat deui nya tadi teh opat leres opat dina hadis riwayat Imam Bukhari Muslim aya opat disebatkeun lawang surga teh teras dina Musnad Imam Ahmad sinar nu sanesna ditambih deui opat mana nu opat deui nu kahiji babul qadiminal ghaidha lawang nahan emosi gitu. Jadi keur saha ieu teh keur jalma nu waktos hirupna mampu nahan emosi. Ari maksana nahan emosi teh lain teu ambeknya ngan ditahan gitu. Dari ambek mah panginten manusiawi namanya. Ngan itu bisa ditahan teh. Biasana lamun nu ambek suku mabuk sifatna lamun keur tenang, keur dieu ke langsung nangtungnya. Panangan teh ngaplek dihanap keur amak mah jadi tutunya. Soca nu biasana biasa-biasa keur amak mah molot. Sora lalaunan jadi tari. Aya we sospo sosorongot jeung popolotot. Kan gitu nu amak mah. Aya pi amakeun teh teh ditahan gitu nya. Saur Nabi tela tagdob walakal jannah omat cenah ulah amak ulah dilampiaskeun ta emosi anjeun teh keur anjeun surga gitu. Tah bakal asup ka surga ngalangkungan panto namina al qadiminal ghaib. Teras anu salajengna hadirin rahimakumullah babul mutawakkilin nu kagenepna 7 kagenepna lawang tawakal. Jadi aya panto tawakal. Ahli tawakal blusna teh kadinya ngalangkungan panto eta. Sami tawakal ge parantos didugikeun nya kasadayana. Kantun buka dewe catatanana ngeunaan tawakal. Katujuhna babud dzikri lawang zikir. Ahli dzikir lebetna teh kadinya. Nu kumaha ahli dzikir teh? Ahli dzikir teh anu sok nangtoskeun hiji waktos ngaos kalimat-kalimat tertentu sanesnya. Ahli dzikir teh bukan ari dzikir teh namina emut eling nya. Nu dikir mah kieu Bu kahiji eling emut Allah teh aya. Nu dikir mah kitu salamina emut Allah aya. Nomor kadua nu dikir mah emut Allah teh merhatikeun. Aya Allah teh bari merhatikeun. Upami jami tos gaduh raos diperhatikeun ku Allah, wantun moal maksiat. Oh, ada Allah merhatikeun. Jelema teu apaleun Allah mah ninggal kitu nya. Terus teh nu katiluna ahli dzikir mah anu elingna kumaha Allah teh nyieun aturan nu eling mah emut kana aturan Allah kitu nya. Urang teh rek nyarios ye emut nalika urang nyarios kumaha aturan ti Allah gitu. Nalika urang jadi ahli bisnis emut aturan Allah ngeunaan pebisnis kumaha. Nalika lek lebet ka masjid kumaha aturan Allah nalika urang asup ka masjid. Da itu nu dikir namanya. Jadi ulang teh nepikeun ka ulah kieu kacaturkeun nami-nami Allah disebat, kalimat-kalimat tertentu dibaca. Ari ngomong kasar gariha. Itunya ahli dikir sanes dikirna teu nepi kana ucapanana. Kosok nyebatkeun nami-nami Allah bilangan tertentu. Nah, ari barang dahar ku kenca keneh itu can balik dikirna gitu para wargi sadaya. Terus anu sabriji terakhirnya babut taubah lawang surga teh aya disebat lawang tobat keur ahli tobat. Para wargi sadayana dina kitab Asrarul Muhibbin pengarang eta kitab ngajelaskeun tentang cara urang nyambut Ramadan. Rek Ramadan teh urang kedah kumaha? Di antawisna urang teh tajdidut taubah, kedah
memperbaharui tobat urang. Tobat tina naon rupa-rupa perkara didinya disebat. Tobat tina waktu senggang. Ari waktu senggang dosa kitu. Loba jelema anu doraka ngalaman waktu senggang. Kusabab pagawean supaya kegiatan cici ngalamun dar otak teh mikir kanu lain-lain gitu nya. Kan eta janten dosa. Bahkan aya jalma nu kedah tobat tina sare tina kulem berarti kulem teh anu janten dosa. Seueur jalmi anu kulemna kamalinaan gitu. Janten dosa teh dosa. Para wargi sadayana rupina hal eta kedah aya waktos anu langkung laluasanya. Anu waktosna terbatas lebat deui kanu tadi eta diantawis kesimpulan anu nomor 11 nomor 7-nya. Nomor kagenepnya. Ayana surga, kesimpulan tina hadis nu tadi teh nuduhkeun ayana surga, ayana panto-panto surga sinarang ayana pilihan kerja mah hayang asup ngaliwatan lawang nu manawe. Nu terakhir pisan kieu para ibu. Kumaha perkawis awasan-awasan nu diawas nalika ngawasuh anggota wudu. Nah, iya kan ya. Jantan masalah teh ngawas diantawisna teh ngusap mastaka. Allahumma harim sa'ri wa basari alannar. Duka eta kitu teh hilap-hilap. Simkuring kana sapal hadits. Jadi kieu pas ngusap mastaka cenah Allahumma harim sa'ri, ya Allah haramkeun rambut abdi kana neraka. Simkuring di dieu nyana pendapat Ibnu Qayyim. Saur Ibnu Qayyim, kullu haditsin fi adkaril wudu allati taquluha al-amah inda kulli udwin bid'atun la aslalaha. Setiap hadis nu nerangkeun bacaan-bacaan wudu nu diaos, bacaan-bacaan nu diaos nalika ngawasu anggota wudu eta teh bid'atun. Jadi amaliyah anu teu aya dasarna, teu pernah dilakukeun ku Nabi oge ku para sahabat. La aslalaha, dalilna teh teu aya asalna cenah kitu. Wa ahaditsuha mukhtalaqatun makdubatun, hadisna teh mukhtalaq ari mudalak teh jijieun cenah kitu nya. Sanes ti Nabi, sanes ti para sahabat. Makdubah kalayan eusina bohong. Falam yakulin Nabi sallallahu alaihi wasallam say'an wa la'allamahu ummatahu. Nabi sebagai sahibus syariah anu dipaparinan kebijakan mutlak dina bab syariah, Nabi teu pernah ngajarkeun ka umatna kitunya. Wala nukila an ahadin minas sahabah wala tabi'in wala al-a'immah al-arba'ah. Teu pernah oge dikutip ti saha, ti para sahabat, ti para tabi'in kalebat imam madhab nu opat kitu nya. Ti aranjeunna ge teu aya kitu anjuran ngawaskeun eta doa nalika ngawasuh anggota. Sakedik deui sauri Imam An-Nawawi kieu Bu, al-adiyah fi asna'il wudu la aslalaha. Walam yadkurha al-mutaqaddimun. Doa-doa pertengahan wudu nalika ngawasu anggota wudu la aslalaha, teu aya asalna, teu aya sumberna. Walam yadkurha al-mutaqaddimun, ulama-ulama kapengker henteu pernah nyebatkeun hal eta kitu nya. Tah kitu para wargi sadayana ieu nu janten panutup tina naon hadis ngeunaan bab wudu. Insyaallah kapayun bab musab 2 sapatu. Kapunten langkung sabaraha menit. Mudah-mudahan ieu janten ilmu nu manfaat kanggo urang sadayana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.